Saat pemain Tottenham mencoba mengumpan kepada rekannya, bola tersebut dapat dihalau oleh pemain Leicester, namun miskomunikasi dengan sang kiper. Biasakeun ngobrol heula, Son. Alas sia jauh teuing. Ieu tajong cijau. Hilir atuh. Nah teu ditajong. Mana yang halangan? Tajong we jeung aing-aingna. Syuting. Iya. Coy. Coy. Karena nyaut teh urang main naon? Football. Buat kalian yang main e-football tapi pemain nama hiwal kabeh, coba kunjungi IG Abang The Public Store. Di sana disediakan akun yang pemainnya pada eucereug semua, guys. Marana ge main kudu eucereug, tapi jangan lupa kunjungi IG Abang The Public Store karena pastinya 100% amanah dan terpercaya. Oke? Saat para pemain Ajax mampu merusak pertahanan lawan, ada pemain yang mengumpan kepada rekannya yang kosong tapi teu diasupkeun soalna cileupeung. Bal pulang atuh da. Set. Aduh. Iya. Deuk naon bieu teh? Diasupkeun poho. Saat pemain ini menendang corner kick dan di headen, ada pemain yang kagabret beungeutna hingga owen goal. Yang nyerangnya Era. Tah bro. Anjing. Hayu Abdul, kalem nyerang irung. Ngomong we Era. Saat pemain ini mengumpan kepada rekannya, ia menembaknya menggunakan tangan dan teu asup. Deuk jadi Maradona tapi kacirinya teu asup deui. Tah, jurus God hand. Alah teu asup. Leungeunna camal maneh mah. Naon sih ya? Saat lawan ini mencoba mengumpan kepada rekannya, pemain ini berniat menghadang namun tiko sewan. Auto dicadangin. Bro, moal aya urang. Aduh. Nah, si bet asup. Ya Allah, semoga musim ini dia dijual. Saat pemain ini mengumpan kepada kiper, ia ujung-ujungnya gabret hingga terjadi owen goal. Nah, habis mengumpankan hiji deui sih. Tah, kalem. Aduh, Aisyah cager. Kiper yang satu ini sarua belegugna jeung nu bieu kulantaran najong tapi ngan saucerit. Deuk najong kapencet kotak ektek itu. Set. Kepencet. Halah aing mah. Saat kiper ini ingin mengumpan ke depan, ia ngagabret hulu babaturanna hingga terjadi owen goal. Tarik pisan eta mah auto inget cicilan. Anjing. Duh, naon sih maksud maneh? Baik ke sugan jago geus kagabret mah. Beungeut sih hurung. Wasit yang satu ini pulang pelong dolotot sigana mah nyirian pemain. Euleuh sih daguan. Jadi kieu sit abi mah datang atau satu sit watir saya keluarga tinggal ikun sih ku aing di pengkolan. Saat Pogba memberikan surat cinta kepada Matic jeung dikelek-ketek, si William kepo jeung rariweuh. Yang wae si Kribo mah. Tik, ya surat ti si Eulis. Naon cenah? Baca we. Adeuy. Naon ieu cicing ah mana mah wae. Adeuh. Saat Darwin Núñez berusaha menjaga bola, ia didorong hingga terjatuh dan tak sengaja mengenai tiang corner. Seueur. Jadi seusirikeun ku bocil. Awas ah. Wey. Naon eta? Saat Thiago Silva berusaha membuang bola, sigana masih eta dek nyekil tapi gagal dan tiko sewa. Era eta mah nyari bolanya Era. Wah, segala terasa. Kiper yang satu ini sepertinya ingin mengumpan tapi terjadi sehingga bolanya memantul ke tanah. Atakna naon teh tong setengah-setengah. Jadi ngagabret jukur padahal jukur teu salah naon. Sama halnya dengan yang tadi, kiper yang satu ini berniat ngagorolongkeun bola tapi nah jadi kaluhur. Ieu mun main blank segana hancur dah. Era bisa ditonton ku indung bapana teteh. Saat pemain ini merayakan golnya, ia bergaya seolah-olah mancing ikan seperti di Mancing Mania. Mendalami peran gitu. Buat gue boleh pakan siga cacing kepanasan. Tapi lebih mirip lauk petok sih. Setelah mencetak gol, pemain yang satu ini siga nama ngasupkeun satahun sakali. Soalna sakalina ngasupkeun selebrasina 10 kali. Astagfirullah. Sakalian syukuran we atuh numpang di lapang tah kagok. Sok tinggal ligeran 10 kali. Siap Mang Gaga. Nyengir deui. Saat temannya mengumpan kepada Fardi dan dapat dieksekusi dengan baik, ia berselebrasi dengan gaya mannequin challenge. Sigana masih eta saacana ngomong nu gerak gay. Follow me sumanget.